Siluman tongeret, siluman cika-cika, pokoknya masa baneng saning siluman kadia urang briefing heula. Daripada marane perang komen dina akun santri ngagadilan akun Nescafe nepikeun ka akun Sariwangi, mending aya nama urang teangan dajal nu ngaranna Taufik Hidayat. Urang neanganna jalur langit. Bismillah gaskeun. Maneh neangan ka manai? Urang datangan dukun santet, maneh neangan potona ku urang di daguan dihareup. Astagfirullahaladzim, dikeresakeun teh keur mah goreng rupa, goreng kalakuan, goreng sifat, goreng adat, goreng milik. Borong kabeh. Cocok ieu lamun ku urang dijieun tumbal pesugihan. Astagfirullah. Tapi da si Jule bener cocok lo kitu mah dijieun tumbal proyek. Geus aya nama urang rek indit heula maraneh cicing di imahnya. Maneh rek neangan ka mana? Ka mana we mun bisa ku urang puteran alam dunia nu penting tempat yang si tangkurak eta. Hukum seadil-adilna mata dibayar mata. 250 juta 205 hanas urang geus nempuan taneuh PCX geus dikena keranjang kuningkeun lapur ieu mah. Nah geus kapanggih kitu si tangkurakna. Hah no bener salah tewak meureun. Asli nu ieu mah da coak halisna. Moal jadi atuh urang meuli sawah hanas geus diukur. Hutang maneh bayaran heula. Engke eta mah sesana. Geus lah da pugu lain milik urang. Dek maraneh si dajal eta ngeunahna dijieun naon. Mun ceuk urang mah dipotong si kinang kana meh sakalian teu bisa kiih. Ku urang dicokot jeroana ku maneh acak-acak eusi peujitna. Sepakat? Sepakat!